Opat perkara nu kudu dikurangan. Hiji, ngurangan dahar jeung nginum. Mulai guys. Mulai guys. Aduh cira kiai hampura. Hampura teh mata. Eta kan urusan anak kaawak teh mah. Lamun urang teu bisa ngurangan dahar jeung nginum, tetep ruhani urang moal kaluar. Nomor kedua, lamun hayang ruh urang timbul bersinar mengenal Allah, ngurangan sare. Ngurangan sare. Duh cenah kieu mending gesan bae mah ngaji. Teu kaharti bagus kieu. Rekat tilu, ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Nomor keempat, ngurangan omongan selain daripada maca Quran.